balik deh nu jadi bapak nu jadi kolot bapak dewek dipikir-pikir mah luar biasanya anak ka dewek komo mak manu jadi indung ka dewek meus aing ngajorelat saeutik oge jang reka mana jang tariwang kolot mah nya nu mata kade ibu-ibu bapak-bapak ade-ade pang-pangna anu masih keneh aya ibu sareng rama mulyakeun pang-pangna nu jadi indung mulyakeun sabab eta lawang hampura anu luar biasa lawang kasuksesan lawang sawarga teh nu jadi indung jeung bapak kade komo kanu jadi indung mah tingali perjuangan nu jadi indung ngakandung 8 bulan melendung tapi indung henteu punung sanajan nyeri na kalangkung-langkung dages takdir tinu agung sanajan anak rungsing indung tara ieu pusing matak pantes surga itu ada di telapak kaki ibu mata kade ade-ade ulah sakali-kali ngarahetan manah nu jadi indung tong boro-boro ngarahetan manah nu jadi indung sora ngaleuwihan tinu jadi indung geus duraka ceuk agama nya lamun ditanya ku emak teh tau ku indung ujang ulah kulan ulah kitu kulan mah kudu sahanapeun margi perjuangan anu jadi indung lamun ditek-tek mamatak nyeri ngalahirkeun urang teh indung teh wah didongengkeun mah disebutna ge ngajuru juruna teh juruna maut nya nepi ka kuyang getih nu jadi indung ngaluarkeun jabang bayi 8 bulan melendung cok dina 8 bulan da lalaki mah moal kuat nya biheung kuat lalaki malah sabulan ge paeh nya tapi awewe tapi nu jadi indung 8 bulan nyangigir nyeri nang karak eungap nang kuban mah teu bisa sok gobrak teh alam dunya ka alam dunya eta orok indung anu jadi indung aduh regeng kesang badag kesang lemut nepi ka awut-awutan boboga anu jadi indung ngalahirkeun anu jadi anak eta amak nu jadi indung ka anak pedah bobogaanana awut-awutan henteu nu aya mah orok teh dirawu dipangku dinangna dinengne bunga amarwata syuta bingah kagiri-giri orok lahir ka alam dunya kalayan salamet nya anak ibu ka dieu kasep lamun lalaki ka dieu geulis lamun awewe nya tatangga rabul ngalongo tisuklakna tisiklukna ngarongo korok pernah teu ngadenge aya tatangga nempo orok sanajan orokna goreng patut hareupeun indungna nyebut eceuna budak teh goreng patut moal aya naon sababna sabab lebur ku kanyaah indung jeung bapakna lebur hareupeun bapana mah indung bapana mah pasti anu ngalangok teh ece budak teh meuni manis ece budak teh meuni bangir meuni bodas budak teh ini teh imah etana di jalan teh ngomongkeun teh budakna pegek anda bari kukulutus nih hareupeun indung bapana mah wani sabab naon lebur ku kanyaah indung jeung bapa cukup nyiksa ka indung ka bapa teh sakitu henteu bayangkeun ku ade-ade bayangkeun ku ibu-ibu keur nyeri eta indung tengah peuting urut ngajuru nahan ka nyeri goar anak ceurik tengah peuting eta indung koleset menjadi indung bari nahan ka nyeri bari nunutan keneh guraho susuna dikaluarkeun goronyo dikenyot ku orok eta bapana tina dipandeuleuh amak eta susu disorok ku orok bapakna baranti manehna coba lamun disorokna ku tukang ojek beureuh teu ngadek sia nya tuh cukup nyiksa ka indung ka bapa sakitu henteu nya bu sakola keluar waragan mimiti asup TK ngagelenceng gelang mimiti asup SD ngagelenceng kongkorong mimiti asup SMA motor digadekeun bus teh universitas kadang-kadang najong galeng ngajual sawah supaya anak sakola junun jadi sarjana geus jadi sarjana teh indung jeung bapa nagih ka anak
ujang sia teh beak sakieu sakola teh nagih henteu nu aya mah bingah amarwata suta anak jeneng anak sakola nya cukup sakitu henteu bus teh kawin der deui waragat gede nu indung jeung bapa nya nu mata kade doraka ti indung jeung ti bapa lamun dilemur kai ranu lamun dileuweung kai dangder dipake pangret bingkeng dipake pamikul bengkung dipake suluh teruhai mata kusing anu niup hirup lir cara gamparan awak ditincak beheung dicekek paling untung mangeh kokotor ngagantung kaluhur teu sirungan kahanap teu akaran naudzubillah summa naudzubillah amin sok ibu bapak ade-ade upami masih kena hayat tuang ibu canak tuang ibu teh sakali-kali lamun urang boga rezeki paleuleui canak ka restoran cenah pilih tuangeun anu raos mun bisa mah huapan ku urang yeuh indung mah 2 tahun susuna dicadap ku urang ayeuna urang geus gede sok anu masih keneh aya mulyakeun nu jadi indung sabab naon lamun ade-ade hayang senang hirup di dunia jeung akhirat mulyakeun anu jadi indung sanajan ade-ade salat ngapoe tahajud ngapoe ka Mekah bolak-balik ka Mekah tapi ade-ade ngaraheutan hate anu jadi indung nepi ka langgerakeun cimata cadu mungkuk harang dempak kudu ngameus sawarga ade-ade amin nu matak sok mulyakeun nu jadi indung doakeun nu jadi indung jeung bapa teh mengpeng aya anu tos maot oge kitu jarahan ka jarah kuburna nya kajarahan ka makamna nu jadi indung jeung tibatan ka makam-makam anu lain mah leuwih keneh mati keneh kanu jadi indung makamna munyung ulah ka gunung muja ulah ka sagara indung jeung bapa eta kunci kabagjaan dunya jeung akhirat aya diurang nyampak kunci kebahagiaan lamun hayang sukses anjeun ade-ade bapak-bapak nu lain namun hayang sukses anjeun hidup dunya sok gerak kecelakeun cai mata nu indung kecelak bahagia kecelak doa nu jadi indung supaya ngaruntuhkeun atawa tembus ka jagat suralaya sok sujud kanu jadi indung eta kunci dunya akhirat lamun teu kitu doraka ka indung ka bapa sanajan kukumaha oge kade moal bisa asup sawarga pangeran mereka hampura ka eta jelema lamun eta jelema tanpa menang ridho hampura indung jeung bapakna ngelehan anjeun pangeran ge nya itu deuleu lumatak di hari ibu ayeuna sanari ibu tah di urang mah salahna teh kitu hari ibu teh ditangtukeun padahal hari ibu teh unggal poe poe maksudna mah hari ibu teh leuwih hade kitu ulah di poe-poena naon keun eta mah pamarentah urang mah laku pribadi hari ibu teh unggal poe unggal waktu nu ibu teh itu ya Kang mata karasa kanyaahna bapak dewek ayeuna ya Kang ti mimiti ayeuna aing moal macam pelak di ka bapak naon aya nu nyaah oge ka Akang ieu